Duh, pagawean geus eureun. Sawah nu batur laleutik keneh. Saha naon atuh nya ieu. Alieur zaman ayeuna mah alat ukur eueuhan tutuna. Belut da geus da zaman belut ayeuna mah. Alieur hirup teh Asa apa sih mah teh? Wah, bener ieu mah. Urut teh. Komarnya. Korma, Komar. encan lila keneh lebaran mah. Bener ya budak ya bener ya. Ai sia ke mana wae. Mana saha? Sia terang bae. Heula. Edo, Lain. saha? Encun. Kamana wae dulur. Mantap ya. Aduh. Euy pagaweannya. Rek kuling maling da sawahna laleutik keneh ieu teh nya. Aiteun rek nala belut lain usumna. Pagawean hasil urang gencat ayeuna. Kumaha dia tuh? Sabaraha tahunnya urang teu jadi hansip. Aya meureun 4 tahun mah. Hah? 4 tahun. Naon? 4 tahun. Alus atunya. Ya wis naon aja. Atuh 4 tahun mah urang tereskripsian. Oh, babaturan keur kieu mah euy, tempo bagja araya. Tempo sengsara areueuh di barudak teh. Di anu mah daripada pulang-pulang kieu mah mending ge nyenci kopi. Oh iya, kita tangga. Dia Oh, Bro. Eta menjejorokan kitu di mah batur karek ge terus nyenci kopi aing teh deui nya. Jelema mah sudah geus moal darah aing sia. Naon aya naon maneh arek namu arek ngajak ka dieu. Geus dukla ini mah. Ayo atuh. Nah, gerjang. Aduh, ayeuna nepi ka hese neangan duit geus di mana-mana ge. Aing geus susah, palakeun eueuh. Modal geus jarang ayeuna mah aing mah. Banyak kumaha jang. Ige urang teh keur ka bungbulengan kitu jang. Geus eta mah tong baca carita bungbelengan. Aing ka dieu teh yeuh. Rek nagih duit nu baheula, maneh hinjem ka aing. Tong baruning mayar utang jang. Geus bugus teh gablek keur harga jang. Aduh. Sama orang buktikan ku balap we jang. Balap kumaha? Kumaha peraturanna? Jadi kieu ya, lamun maneh menang utang lunas. Lamun maneh eleh imah sertifikat tanah ku aing kabeh. Jang euy, kala mikir heula. Wah, aci kopi tuh. Urang rasa aci kopi teh. Anjing, kakak pahit. Aci kopi ini mah kurang gula. Naon eta? Iya ngambuan unggul. Cikopi saya di luhur meja. Jaba bulan puasa, era kubatur. Kurang gula deh. Pokoknya asaannya, kumanehnya. Gak usah enak mending setuju lah, mending balap di tempat biasa lah. Ayo gas dia. Siap? Ayo jalan ya tempat balap biasa. Siap? Hei, Naon? cicing dong kamu dah. Lumpangan we tadi capek aing mah. Saya ini capek gitu. Aing nemenin urang mikiran kumaha carana urang bakal gawe deui di ku eta tah. Da urang mah mungkin lumpangan we kieu da nu gelo lain. Kunci nama hiji. Urang kudu boga prestasi anu membanggakan cangkang urang ke di bawah deui jadi hansip. Cangkang naon atuh? Cangkang kado. Gelas, cucukan. Beneran talak mah. Bener. Pasti naon atuh nu kudu kurang capek. Ya, kamu ada newak bangsa, newak bagong. Gagal lah, tewakan bukan mah. Anu membanggakan, kok ditewak. Tanda. Tujuh eta mah. Heula, tapi mau newak bangsat naon da jamanna mah geus teu
marahin ka itu teh. Ye, loba ieu bangsat beras ki aya. Wah, Wih, loba. Jangan euy. Aya teh aing yang kawin. lo gila ieu lo nya aneh teh. Ya, kalau bisa kawin-kawin ku tetangga dia ngomongkeun. Bahaya ieu mun teu dilakukeun bakalan masih hadit ieu mah ka domba. Ieu mah wah ka bagong. Geus atuh ayeuna mah ulang neangan aya jam istirahat hayang kawin nya. Kenal pegat, duit digablek, lu ngojek eueuh. Melikut tenteuingan tieu hirup, pangabutuh loba, pamajikan hayang skincare, wardah, wanita haram jadah. Asa di dompet kieu kudunya teh aing mah. Walap aing ieu. Teu bisa malunasan utang ka si bro eta aing. Pokona mah terido kudu ngalepaskeun sertifikat imah jeung imah nama komo di mentanana. Terus Bang Brang geus siap ye rek dibalakeun yang si bro eta ye. Menang ya Bang Brang. Ih, motor kita kurung euy sama Bang Brang aing mah. Bejepan aing terek balap ieu teh jeung si bro itu meh lunas hutang kadon teu hirup. Sayang modal motorna oge. Nah, ieu nya. Makaning butuh pisan ieu teh motor teh jangan balap, tapi kadon modal sama Bang Brang Geuy, kumaha ngira-ngira we aing. Ieu mah kudu kasih si aji karera eta. Bener. Halo. Eta wing butuh motor mang. Bikin motor. Nah nggak gojek. Oh rek iyo. Pokoknya mau ngojek we sapoe nama lah. Kamang kayak bayaran nama gede pokoknya mah. Ulah hirau sok buru. Oh. Kadieu wae ka markas besar. Oke kadinya wing. Alhamdulillah teh ya Allah peteng teuingan ieu. Aya nu ngojek. Siap ya orang balap, lumayan menangkap imah jeung tanahna, orang jual. Sayang, ulah mogoknya. Ayo lagi pakai balap, ku abi. Kamana euy? Meni lawas-lawas urang tara amprok ieu. Ini rek balap si bro, loba hutang ka urang. Kamari can mayar. Boga hutang naon eta? Mah hutang we lah gede si eta mah. Ayeuna pan rek balap. Nah, jadi ka balap. Lumayan lah lamun si itu menang hutangna lunas. Lamun urang menang lumayan imah jeung tanahna ke urang jual. Bisa rek kawin pan urang. Oh modal euy. Sok ada sing mana teh ya? Sugan teu diadanan kerorokna eta mah. Unit A. Man, hade ieu mah aya duh. Bener ieu mah euy. Kumaha? Edek ngojek deh. Nya edek atuh da butuh pisan motor keur balap. Keur balap kumaha itu ceritana duh. Urang teh arek balap jeung babaturan si bro aya si bro eta. Nantang balap ke urang. Da urang dari pirayanan. Han motor urang paeh mang euy. Mang, yuk. Mang, kumaha atuh mang ieu teh uing teh rek balap buru-buru ieu kumaha ieu motor karena pegang ieu urang ngojek tapi motor ieu. Aduh, motor ge buah di sanli. Kumaha ieu teh turun-urung nih. Ayo. Neng buru-buru neng. Buru mang yo, buru yo, buru yo. Yuk.
goblok si Galih monyet mantap edan ayo apa aja mangas edan tambah edan gitu terusnya oi KW eta teh aduh aing mah goblok bunga impian aing teh lepek aing dah mah euy ku batur tapi timbang aing bak ini aing mah moal hiji awewe loba aing mah puter ku aing kabeh awewe sia beneran nih setan harus jaga Sia setan. sia lah babacot awewe aing dibawa goblok Damaya urang moga ieu ye. Ning nang nang ning nang. uang aing coba asli lah ini asli Bawa lah. Ayolah. Iki kudu diaman teh sampah. mana aing soek Atuh wae ayo. tahu koloran mereka mana Ayo. Mung ayang si Tina aing mah Ayo. eta kolor aing mung ayo mah Geus lah atuh cicing heula cicing. Ayeuna mending urang ngajoba apa yuk? sia sini Ayo. gimana? Ayo geus di ditu. Ayo. Beneran ieu. Biasa lah. kan kabut lama Gabut. Atuh aing ngiluan. Karana atuh ieu teh. Aya mah kapan di situ kan bulan puasa kieu ngadodorong motor gabut kamu kulit teh. Heula aing rek nanya mana bener hayang kawin teh Atunya kawin ka naon ya kan jalan mampir aku ka domba. aya awewena Ya aya. Cepat, payungnya itu. Gantung. Kadenge. Ya ada aing teh budak. Wah, si ganteng aing budak, guys. Aya tuh, ayo, Nen. Mana? Cek mana Nen awewe? Ayo, ulah ka domba, paur nunggu ge kacau. Naon? Oh, siap. Nanti geuning deui. Budak. Pagawean heula we, ayeuna mah sampe mana hayang kawin mah. Da moal bener atuh, kawin lagi paraban naon. Mun deku impun-impun mangkop bae. Lamun arek kupu-kupu hengkop. asa apa Tuh, untuk ngaspal. Bener ieu mah, hansip budaknya. Hansip budak. Lain Hansip. Mantan Hansip. Mantan hansip. Atuh pengangguran marane mah. Oh ye. Anjing. Sombongnya jelema yo. Teu domba mah kusaha di teh. Ay, ya bener baheula domba euy. Jangan teh ku di dinya. Ya heueuh. Ieu euy, amprok jeung ojek karera. Nah, ada keur ngadodorong motor, penumpangna diuk di tukang. Didodorong kieu. Ditanya ku aing teh, "Keur naon? Gabut?" Nah, kabina-bina teh gabut tapi kan ka kitu. Terus si eta jualan duren. Astagfirullahaladzim. Ente ieu mah aya berita besar euy, Bos. Ieu budak koplok ieu hayang kawin. Hayang kawin? Heeh. Kade atuh, hayang kawin ka domba. Kade bisa nurutan si Adit. Ya mau aduh ieu mah normal jelema sehat. Ieu euy. Mah pagawean eueuh. Pagean eueuh. Ayeuna mah kieu euy ulah percaya teuing kana cinta. Anu geus mere cincin we oge bisa pegat. Komo maneh nu ngan saukur mampu mere seblak ceker najis. Anjing, diledek aing. Anjing. Ngaledek naon muji tolol. Geus kieu we. Kieu lah. Hampurannya geus teu boga waktu. Punten. Jago sebelum. Sibuk. capek kemarin dibayar 20 juta oke ya mantap soak anjing Hop. Dah. Aing daripada mana capek yang dorong saya nama aing manggil kieu ya naon anjing bake cerot ayeuna mah daripada motor maneh parem pas kieu maneh capek yang dorong ayeuna mah mending urang balapkeun nih bake cerot kumaha tah setuju siap ayo balapkeun siap ayo utang mending balapkeun bake cerot kita suara kedua acis Rek mana? Iya rek, amankan iya ya budak iya. Meresahkan warga. Iya udah saya. Cengkling tinggal jadi kieu. Astaga. Urang rek jadi pahlawan. Iya ayeuna mah pahlawan kampung. Pan marane geus pensiun ayeuna mah. Urang disebut pensiun. melolipop Genius. Pensiun. Usaha. Tah ku sih ya. Stres mulanya jelema teh. Hai kumaha ya?
kudu Ame kumaha. mana narek ngagantikan orang sebagai pahlawan di desa ieu. 2.000 mesti menang duit. Bre, ayo ulang aja Oci ya. Ayo. Ya kala Oci. Oh, 50 teh. Oci teh naon Oci teh? Sebenarnya mah nu balapna si Baso jeung si Nopal masalah hutang. Tapi kan rek ngagadekeun sertifikat, anu menang sertifikat cenah. Lu bener. Heeh. Beak ieu jam yo. Katakan hayu geura hayu. Wah, aja Oci lah. Aing boga ide. Teuing aing teh hayang seuri tadi teh euy kapeung mah jelema teh sok aredan kumanya ayeun daratangnya hareupeun ieu. Teu ngomong teu naon. Kapeung ngomong kapeung teu jelema teh kunaon heuh. Iya beneran ke saum jadi haus jadi mau bicara gitu. Tapi aing boga ide ini mah. Dengekeun lah karya. Aing boga ide kumaha sangkan orang bisa diangkat teh jadi hansip. Urang newakan nu baralap. Ditewakna ku kecerik. Areku kecerik, areku naon wae ge, nu penting eta nu balap katewak urang laporkeun ka desa. Karena eta meresahkan warga. Oh, tempat mah pasti dinya jakar. Salahkan kabal. Sungut teh bola hayam ih. Saum. Oh, bener. Geus saya teh ayo go. Ayo ayo. Ke mana? Lili lah balap-balap wae mun moal jadi akhirnya buka di imah lapar. Hei. Naon maneh? Gelo sugan. Ieu panan oci-oci teh jang. Ieu urang ka coba balap oci panan. Motorna. Aing halus ya rek Iya Oci teh. Dukung aing menang. Dukung kuda rek mah bener. Pokona mah jam sebenarnya. Kalau nya tuan di dinya si Nopal can datang kalaja uing. Iya, nu kudu ditebak teh. Tulus juga namanya gawe deui urang. Ada ikan Di henteu teh aing mah menilila kieu. Puguh lila. Si janungguan si dia nusan pasti. Sama kan cinta wae sih. Datang tuh. Itu datang tuh. Ampura euy. Mogok motorna. Di moal ieu balap teh. Gila aja dia tetap dita. Bro, jadi kieu bro. Si Bang Bang teh di mah teh paeh nya. Urang nyewa motor ieu ke si amang-amang ieu, si amang karera ieu. Sarua dan mogok motor teh. Terus ayeuna rek kumaha ai paeh motorna mah? Arek gua. Oci teh mana? Rek gua balap teh. Jadi kieu wae ini mah. Daripada urang ka dieu jadi balap motornya ka era-era gitu geus ka dieu geus panas naon. Naon mending urang balap bake cerot kumaha? Pakai contoh mau sabar hiji eta. Kalem urang mau dua, urang kalem. Yo han ieu tetep jo urang ieu. Jadi ngan hiji. Aya dua. Dijapkeun. Yo, Wak. Bro, sarua ieu. Tarik nama sarua. tahu itu. Ayo mah, dari tiga nama itu. Kayak bahan bener jadi orang jadi hansip ya mah. Bener pasti ya mah. Bagus, nama. Jadi jadinya iya orang balak pakai Oh, sarua karbona mah P28 sarua eta ge. Iya ge sarua. Sarua kabeh ge, sarua menang nyeting urang. Jadi urang balap pakai cerot we nama. Bagus jadilah pakai Jadilah. naon kendai lah. Jadi bisa balap. salah tres juga jadi balap cerot. Tadi naik balap motor Pan didinya anu stres teh. Tuh, pakai cerot, stres mah, kakarayapan tepung. Siap-siap ya, puran videonya tah garis finish tah. Siap. Maju kau jadi. Wajan Magnum, bro. Sak. Tonik. Ayo. Belum bisa maju aja. A few moments later. Bila jasa iya, aduh. Ceritaan balap, tapi menghina kieu.
Bisa aja udah gue. Ngesan itu babna. Ngesan udah. Ayo atuh. Enggak anjing gila goblok. Ah, iya, balap liar ya. Tonton. Ayo balap pakai cot. Pakai cot, balap pakai. Kali. Gagal maning. Aja. Kan bener kan? Pakai cot aing mah. Magung aing pae. Eta berapa kecot? Alas ya. Setan! Sonic melindungi!